kumaha upami cidu ibu tah batal teu lamun nelen cidu? Nelen cidu mah teu batal ibu, syaratna ya hiji cidu anu nyalira, anu kadua cidu anu aya keneh dina baham, batesna waos ibu. Misalkan ibu cenah ngadangu dan nelen cidu mah teu batal, nah arek ngawadahan we kana gelas cerot ketika pinuh dina gelas tuluy diuyup, batal teu eta ibu? Batal eta mah datos kaluarnya. Ieu mah anu dilebet baham, anu teu acan kaluar batesna waos, ka eta mah teu batal gitunya. Sami ohel oge ibu, ohel terang teu nya leho eta ge lamun eta ohel sabab geuning kanyataanna seueur keneh nya jelema nu kasetanannya, anu pasea aya, nu ngomongkeun batur aya, anu ngabangsat pabalataknya, anu garelut mahabu, anu maksiat loba, bahkan seblak ceker bulan puasa mah aya barukahnya nya seblak na katengali ceker ngagarantungnya jeung baso cokor, baso na katengali nyumput ari cokor ngagarantung di handap. Pan urang teh kapungkur kantos dijajah ku ualana aya deui nyebatkeun manglana. Nah ari abi mah bebel we belana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puja sinereng puji eta sadayana kagungan Allah anu maha ngarungu, maha nyakseni, maha caket ka urang sadayana, anu parantos ngatur kana pertemuan urang sadaya, anu maha uninga kana setiap kretegna hate urang sadaya, anu maparina nikmat anu teu aya putus jeung teu aya wates wangeunna. Sinareng anu maha sobar sok sanaos kaayaan urang sadaya seueur midamel dosa sinareng maksiat. Sholawat sinareng salam mugia kacurah limpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para ahli wargina, para duriyahna, para sahabatna, tabiin tabiat atba'u tabiin tuk faraga dugi ka urang sadaya. Mugia urang kenging syafaat mantena jaga di yaumil jaja, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu rahimakumullah, ari sasih Ramadan teh nyaeta sasih anu seueur pisan kajadian-kajadian anu luar biasa ibu. Di antawisna lungsurna Al-Qur'an, teras deui perang terbesar sepanjang sejarah Islam teh aya dina sasih Ramadan. Teras kamerdekaan negara urang ayana dina sasih Ramadan. Pan urang teh kapungkur kantos dijajah ku ualana aya deui nyebatkeun manglana. Nah ari abi mah bebel we belana 350 tahun ku belana teh. Saking lamina urang dijajah walana dugi ka bahasana ge seueur anu nerap ibu. Weskem jadi baskom cenanya. Septic tank jadi sepi tank. Give me the gun cek urang walana teh cenah. Give me the gun. Kadiekeun bedil rek nembak kalapa hejo maksudna mah. Kadangu kurang Sunda give me the gun jadi dawegan. Tahwalana diusir ku Jepang, teras Jepang dihancurkeun ku tentara sekutu pada waktu harita. Kota Hiroshima jeung Nagasakina dihancurkeun ku sekutu, kalabur we urang Jepang ti urang teh ti Indonesia. Tah eta teh kajadianana teh dina sasi Ramadan. Maka dina sasi Ramadan poe Jumaah jam 10 enjing tahun 1845 Bung Karno sareng Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah. Malah dina sejarah perang umat Islam sareng urang kafir anu pangageungna anu disebatna perang Badar ibu, anu jumlahna teu sabanding ari ti urang mah 300 jalmi, ti urang kafir mah ribuan. Tapi Allah pada waktu harita ngalungsurkeun pasukan malaikat kanggo ngabantu umat Islam. Akhirnya umat Islam kenging telak ngalawan eta urang kafir.
kenging ibu eta sami kajadiana dina sasi Ramadan. Tapi anu paling utami dina sasi Ramadan teh nyaeta pidawa Allah, syahrul Ramadana ari sasi Ramadan teh alladzi unzila fihil Qur'an, nyaeta sasi anu dilungsurkeuna Al-Qur'an. Al-Qur'an anu mana? Nah Al-Qur'an anu lemaran ieu anu numpuk eta sanes ibu dina tafsir Ibnu Katsir disebatkeun milauhil mahfud ila sama'id dunya. Dina wengian Lailatul Qadar teh nyaeta lungsurna Al-Qur'an ti lauhil mahfud ka langit dunya. Upami ti langit dunya ka dunya kumaha? Tah eta mah secara berangsur-angsur sawareh-sawareh. Contoh hiji waktos Abu Lahab ka Kangjeng Rasul nyebatkeun tabban laka ya Muhammad, cek Abu Lahab, cilaka anjeun ya Muhammad. Maka ku Allah dilungsurkeun surat Al-Lahab ibu, tabbat yada abi lahabiu wa tab jeung saterusna. Lungsur we surat nyata surat Al-Lahab. Teras Kangjeng Rasul kantos ngabaeudan anu bade lebet Islam ibu pedah lolong kuleuheu eta teh jalminana teh. Naminana teh Ibnu Umi Maktum anu lolong. Lungsurkeun we ku Allah surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma jeung saterusna. Teras Kangjeng Rasul hiji waktos bade nampi urang kafir supaya ibadah teh sakali ewang. Lamun diibaratkeun ayeuna mah urang Islam di gereja gitu, urang gereja, urang Kristen di masjid tukeran sakali ewang. Terus bade sepakat eta teh Kangjeng Rasul jeung urang kafir teh ibu dipegat ku Al-Qur'an. Allah ngalungsurkeun kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun jeung saterusna. Tah kitu lungsurna ti samai dunya ti langit dunia mah berangsur-angsur nuntut ibu dugi ka seep masa kerasulan Kangjeng Nabi, masa kenabian Kangjeng Nabi dina nalika haji wada. Ta anu dimaksud alladzi unzila fihil Qur'an nyaeta tilauhil mahfuz dugi ka langit dunya. Iraha dilungsurkeunana inna anzalnahu fi lailatil qadri, saestuna kami ngalungsurkeun ya Al-Qur'an teh tilauhil mahfuz ka langit dunya teh fi lailatil qadri dina wengian Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, anjeun teu nyaho naon ari malam Lailatul Qadar teh. Fidawa Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar teh wengi anu langkung sae tibatan 1000 bulan. 1000 bulan teh 83 tahun ibu. Janten anu dimaksud langkung sae teh nilaina ganjaranana ibu. Upami urang ngaos Al-Qur'an misalkeunnya dina eta wengi teras kenging kautamaan Lailatul Qadar, maka nilaina langkung sae tina 1000 bulan nyaeta 83 tahun kirang langkung. Sanes ngandung harti ngalaksanakeun ibadah atanapi contohnya salat Isya dina Lailatul Qadar. Begitu beres Ramadan tara salat Isya deui misalkeun. Kunaon masang teu salat Isya deui dan nu kamari ge aya cadangan 83 tahuneun. Sanes gitu lain ancak jang 83 tahunan tapi nilaina ganjaranana langkung sae tina 83 tahun. Entah mudah-mudahan orang sadena kenging kautamaan wengi Lailatul Qadar, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inna anzalnahu fi lailatil qadri, kami tos nurunkeun Al-Qur'an dina wengian Lailatul Qadar. Kadewe sok seueur keneh anu lepat mau surat ieu teh ibu anu ngimaman pribados kantos ngadangu maca surat dina dongeng ieu mah ngadangu dina dongeng cenah maca surat na teh inna anzalnahu fi lailatul qadri kuduna fi lailatil ieu fi lailatul cenah inna anzalnahu fi lailatul qadri ari ceuk mamuna teh til cenah da puguh salah kuduna lailatil da aya huruf jar pan aya huruf pi eta di payuna ari ieu fi lailatul ari ceuk makmum til cenah kadituna wa ma adraka ma lailatil qad tuh jadi til dan urutan makmum ceuk makmum tul ari nu katilu kumaha cenah bingung lailatul lailatil ari tadi til ayeuna tul ai ditulkeun jadi til cenah ngahulang we tetunggu nama imam teh
tungtung nama balikan deh inna atau inna kal kausar cenah kaditu nah. Jadi sing leres batak ngapalkeun teh ibunya teu ngalian heula sing sae. Kantos salah sama pribados ge dina ngimaman ibu rugi kapabeulit eta surat Al-Kafirun. Teka muih teu tamat-tamat. Wa ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abad. Tulu eta muih ka ditu. Lain ai tungtungna di mana ceuk mamu teh lakum dinukum waliyadin. Matak sing sae upami nalar Quran teh berenya perhatoskeun panjang ponokna, teras harokatna, patah jeung kasrohna jabar jaberna cek urang. Susunan ayatna pariksa deui sing leres gitu. Euy deui ibu, jantan Al-Qur'an dilungsurkeun ti Lauhil Mahfuz ka langit dunia teh nya kali dina wengian Lailatul Qadar. Anu dirahasiakeun ku Allah eta wengi teh. Kanggo naon cenah dilungsurkeun Al-Qur'an teh ibu? Saur Allah hudal linnas pituduh kanggo sadaya manusia. Teras wa bayyinati minal huda. Anu kaduana Al-Qur'an teh penjelas tina pituduh anu aya. Teras anu katiluna wal furqon pamisah tina hak jeung batil. Hiji hudal linnas pituduh kanggo manusia wa bayyinati minal huda. Anu kadua Al-Qur'an teh penjelas tina pituduh anu tos aya. Anu katilu wal furqon pamisah tina hak jeung batil, bener jeung salah, hade jeung goreng, hak jeung batil teh. Contohnya ieu pamisah tina hak jeung batil teh kapungkur aya urang kafir nyebatkeun fa innal bai'u mislu riba, jual beuli teh sarua jeung riba. Padahal beda apanya ibu, riba mah jual beuli artos anu dibatian eta riba. Walar we ku Al-Qur'an wa ahallallahu bai'a wa harramar riba, dipisahkeun ku Al-Qur'an teh. Jadi jual beli mah halal eta mah cara Quran, lamun riba mah eta haram cara setan gitu, dipisahkeun. Eta disebutna wal furqon pemisah antara hak jeung batil gitu. Misalkan jinah jeung nikah pan sami praktek namanya ibu, ngalakukeunna kitu hasilna sami. Anu nikah hamilna anak-anak kitu kitunya anu jinah kitu, dan teu sugan anu jinah manogan kitu nyeleungleum dah henteu sami we. Di mana dipisahkeunana ku Al-Qur'an. Jinah mah jalan nafsu, nikah mah jalan wahyu. Kunaon cenah nikah diayakeun kanggo ngajagi kahormatan manusia. Utaminana mah ngajagi kahormatan ibu, ngajagi kahormatan istri, teras kadituna ngajagi turunan. Pan ari tos diiket ku akad nikah mah saling jaganya, saling tanggung waler cara ge jeung istri teh. Jadi we kapelihara kahirupan anu sae kitu eta kunikah. Janten Al-Qur'an teh pamisah ibu antara anu sae sareng anu awon. Terasanana eta ayat faman sahida minkumus syahra falyasumhu, anu nyaksian di antara anjeun kana eta bulan bari dina kaayaan sehat, dina kaayaan baleg, dina kaayaan muslim, dina kaayaan waras, falyasumhu maka kudu saum. Jadi anu wajib saum teh hiji dewasa atawa baleg, dua jalmi Islam, tilu jalmi anu waras. Anu gelo mah teu wajib. Nu kaopatna anu teu aya udur. Naon udur teh? Misalkeun teu damang, anu teu damangna ngakibatkeun bahaya kana badan, ngakibatkeun teu kiat gitu. Anu hamil, anu nyusuan, anu sapar, anu haid, nipas, atawa anu tos jompo, tah eta disebatna udur. Kalamun seug teu gaduh halangan, falyasumhu maka kedah saum. Matak lamun ningali anu teu saum ibu tong suudon nya ayeuna mah. Lain cenah si eta mah tara puasa, dasar jelema tukang godin cek ibu teh. Teu kenging kitu ibu, buat teuing budaknya. Ah, lain budak da puguh ge jangkung badag cek ibu teh nya. Buat teuing awewe nya nuju head. Naon cenah lain awewe da puguh kumisan eta mah jangotan. Buat teuing keur nyanyabaan liar jauh. Teu kuateun kitu kan kenging eta buka. Da puguh cenah urang dieu teu ka mamana. Buat teuing gering atuh ibu kitu mah nya. Da puguh ngojek cenah tadi teu ka mamana, gering kumaha ieu teh? Oh berarti kitu mah strik miring dina tarangna nya. Strik miring gelo. Nya gerak gering henteu awewe lain budak lain. Nganyabaan lain nya henteu.
nya naon deui atuh salian strik miring mah nya da teu aya pilihan deui eta mah nya kitu eta pokona mah. Tapi da ibu kadang hiji waktu mah nya anu waras eleh kuno gelo ibu pribados bade ka ujung genteng di warung-warung ibu anu gelo surang ngaserenge bari leumpang tangah kitu nya ka arah Suradekeun ari abdi mah ka ditu ka ujung genteng nyerengeh bari leumpang bari tangah teh tanpa tujuan teh geuningan anu gelo. Begitu pribados uwih ti ujung genteng pas sore penak deui di Cibarehong ibu jeung jelema anu gelo tadi teh keur seuri keneh bari tangah sok bayangkeun ti warung-warung ka Surade da teu mungkin naik angkotnya da moal anu dahekeun nya anakna oge ta leumpang eta nu gelo leumpang tanpa tujuan nu gelo mah kuateun nya teu ka kitu eta. Tapi naha anu cager leumpang ti bumi ka masjid leumpang ti bumi ka pangajian da seueur nu teu kuateun eta. Allahu Akbar. Jadi sakali waktu mah eleh eta nu cager ku nu gelo nya. Uih deui ibu uih deui saha jalmi anu nyaksian eta bulan saur Allah pal yasumhu maka peksa saum. Ku Kanjeng Rasul ibu dibibita dina riwayat hadis Muslim ida jaa Ramadona di mana datang waktu Ramadan putihat abwabul jannah wa uglikot abwabun nar wa sufidatis sayatin dibukakeun panto surga ditutup panto neraka jeung dibangkolna setan. Ta eta saur para ulama sanes jang sadaya jalmi ternyata ibu eta teh tapi jang anu leres-leres ngajalankeun saum jeung rangkaian ibadah anu sanesna gitu. Dibuka pintu surga ditutup pintu neraka jeung dibangkolna setan teh jang anu saum jang anu leres-leres ngajalankeun saum. Maka saur Kanjeng Rasul man soma ramadana imanan wahtisaban gupiro lahu ma taqaddama min bih sing sajalmi anu saum di bulan Ramadan kalayan iman jeung pinuh perhitungan seolah-olah saumna eta dibukakeun panto surga da dihampura dosa-dosana gitu. Jadi kuno saum dibukana panto surga teh ditutupna panto neraka teh jeung dibangkolna setan teh kuno saum. Sabab geuning kanyataanna seueur keneh nya jelema nu kasetanannya nya nu pasea aya nu ngomongkeun batur aya anu ngabangsat pabalataknya anu garelut mahabu anu maksiat loba bahkan seblak ceker bulan puasa mah aya barukahnya nya seblak na katengali ceker ngagarantungnya jeung baso cokor baso na katengali nyumput ari cokor ngagarantung di handap. Allahu Akbar. Baso cokor disebutna teh. Kah kitu. Teras eta ayat kadituna famangkana maridon au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhor. Singsa anu buka dina nalika udur jeung nalika nyaba maka kedah dikodoan. Janten ibu upami urang nyaba berarti tiasa buka syaratna ukuran eta panyabaan teh kudu numutkeun syariat anu aya. Jadi upami urang teu kiat dina nyanyabaan tebih mangga eta mah nya ngan aya syaratna engkin teh. Jeung tujuan eta panyabaan teh lain kanggo maksiat. Jadi anu tiasa buka teh diantawisna nyaeta anu teu damang, teu damang wales, teu damang repot gitu. Teu damang anu nyebabkeun urang teh teu kiat ngalaksanakeun puasa. Nya sapertos demam gitu ibunya teras deui mah anu akut mahna lain anu mah lapar sanes anu kitu ieu mah akut anu sakirana lamun disaumkeun matak bahaya gitu ibunya entos eta mah batalkeun we ulah dipaksakeun ngeun wayahna engkin kedah kodo teras deui dina perjalanan anu tadi perjalanan teh anu jarakna langkung ti 83 km ibu ti dieu dugi ka Sukabumi we kitunya urang tarik lempengna eta tiasa dibocorkeun upami urang ngaraos teu kiat gitu. Upami kiat mah entong saum langkung sae gitu. Ngan lamun teu kiat kira-kira bahaya eta di perjalanan mangga batalkeun teu dosa. Kadudukanna sami sareng anu teu damang tadi. Aya oge anu teu damang naunan misalkeun ibu sok aya geuning anu lami ka naunan. Kumaha engkin eta ngodoana? Dikodoan atau kumaha eta mah dibayarna kupidyah gitu. Atanapi anu tos jompo nya anu tos jompo teu kiat saum komo anu tos lapalipi eta mah
dia ada teu mungkin ngodoannya ngodoan aku mah. Terus ibu saur sapali ulama ibu hamil sareng ibu anu nyusuan oge sakirana matak ngaganggu kana janin mah jeung bayi na ibu maka kenging buka gitu mangga wayahna kin kodoan. Takunaon cenah masang aya keringanan jeung dihegaikeun model kieu teu ngalaksanakeun saum pikeun jalmi anu nembe sabab dina ayatna diteraskeun ibu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra surah Allah. Jadi Allah mah ngaringankeun ibu dina midamel ibadah teh henteu ngaabotkeun sakirana anu ngagaduhan udur numutkeun aturan sara. Teras ibu anu naroskeun ka pribados dina pangbatalan saum teh kumaha cenah naon wae cenah anu nyebabkeun batalna puasa teh. Kadang urang ge ieu teh sok rada lieur keneh ibunya. Urang bahas secara singkat ieu. Dina kitab Fathul Qorib walladzi yubtiru fihi as-shaimu jeung anu ngabatalkeun pikeun jalma puasa teh nyaeta asaratu asya'a 10 perkara. Anu kahijina nyaeta aya anu lebet kana liang anu molongo disebutna jauf al jaufu al mumfatih nyaeta liang anu molongo aya sabaraha hiji liang anu molongo dina awak urang teh aya 7 ibu 2 pangamung 2 cepil jadi 4 teras baham jadi 5 teras we kubul sinareng dubur palawangan anu payun sinareng palawangan anu tukang teh eta janten 7 jantan upami aya ain naon ain teh nyata hiji perkara atau hiji benda anu puguh wujudna jeung warnana naon wae eta mah sanes tuangeun sinar ngeleuteun wae bu bade keleci bade batu taneuh misalkeun nya arek lalai misalkeun lebet kana eta liang maka batal saumna catetanana salami dihaja ngeun aya batasanana ibu upami baham watasna dugi ka mana tah baham teh watesna dugi kana tikoro anu pangluhurna lak-lakan we kitunya hiji benda lebet ngalangkungan lak-lakan maka batal saumna upami kakemu kumaha ibu sareng sikat gigi batal teu teu eta mah ngeun makruh sabab eta mah aya di luar lak-lakan kecuali ayeuna sikat gigina ditelen misalkan ibu sikat gigi heg ditelen jeung sikat-sikatna gitu tah eta mah batalnya ari masih kene dina baham henteu ngeun makruh kekemu henteu batal kecuali meureun kekemuna 5 kali ari ngaluarkeun 3 ari nu 2 deui ka mana eta tah eta mah batalnya da aya nu leungit 2 gitu kumaha upami cidu ibu tah batal teu lamun nalen cidu nelen cidu mah teu batal ibu henteu syaratna ya hiji cidu anu nyalira anu kadua cidu anu aya keneh dina baham batasna waos ibu misalkan ibu cenah ngadangu dan nelen cidu mah teu batal nah arek ngawadahan we kana gelas cerot teh ka pinuh dina gelas tuluy diuyup batal teh eta ibu batal eta mah datos kaluarnya ieu mah anu dilebet baham anu teu acan kaluar batasna waos ka eta mah henteu batal gitunya ari geus dikaluarkeun mah kana gelas jadi batal diuyup deui mah sami ohel oge ibu ohel terang teu nya leho eta ge lamun eta ohel masih kene dilebet dahaknya disebutna teh dahak ini orang heg dilebet keneh tuluy ditelan batal teu ibu eta teu batal ai dilebet keneh mah komo nuju batuk makan seueur ohelnya dilebet teh kecuali eta ohel misalkeun nya eta leho entos kaluar jadi angka 11 nya he kurang tadi insrak deui ka lebet tah eta mah jadi batal dan entos kaluar komo misalkeun ngamai angka 11 we diletak kurang teh alah tah eta mah batal kadenya diletak komo ditelen gitu kumaha cenah ibu upami ceuhil pasiang teh kapenah kuletah misalkeun ka ered-ered ai gorehel teh aya ceuhil sagele keleci misalkeun nya cek ibu teh da cek jang junjun oge air geus di jero baham teu batal telag gue ditelen eta ceuhil sagele keleci teh lumayan cenah ieu eta mah batal ibu ceuhil mah sabab ceuhil mah asalna ti luar kartos panginten ibunya jadi ari cidu jeung ohel mah pan diproduksi ku tubuh jadi entos aya dilebet gitu
Teras kadituna upami liang pangamung jeung cepil di mana batasna ibu tak aya watasna salaresna mah liang pangamung teh nya jeung liang cepil teh nya eta batasna teh liang anu katengali ibu. Jadi salami dina liang anu katengali mah lebet eta benda henteu batal ibu. Misalkan pangamung upami dipolongokeun ke katingali nya molongona tah liang anu molongo mah anu katingali henteu batal ibu. Aya benda misalkan urang kucurug atau kucingir bade ngorong henteu teu batal palebah anu katingalina nama sareng eta cepil teh kecuali upami entos anu mengkol liang na kalebet ngasupkeun korek kuping misalnya eta mah batal ibu. Jeung pangamung entos rada kalebet liang anu poek eta mah entos batal. Jadi liang luar mah anu katingali eta mah henteu batal. Teras upami kubul jeung dubur mah eta mah teu aya watesna asup saalit oge entos batal gitu. Wayahna hati-hati kitu nya. Bisi urang nuju obeh supaya curug saalit misalkeun teu kenging eta batal. Mata lamun dina cai urang teh hoyong hitut tahan. Da sadarnya molongo sababna lamun urang hitut molongo liang asup cai saalit eta batal ibu. Kumaha upami disuntik ibu batal teu? Disuntik atau divaksin henteu eta mah da lebetna sanes kana liang anu bieu eta mah lebetna kana anggota tubuh nu sanes kana bujur kana panangan gitu. Kecuali eta suntikanna dilebetkeun kana liang anu bieu kana pangamung misalkan kana dubur eta mah batalnya. Ari teu dilebetkeun ka dinya mah henteu kana lengan atanapi kana bujur mah hapunten ibunya ieu bahasana meh kahartos maksud ibadah. Tak ieu sadayana ge anu dihaja ibu lebetna teh nya anu ngabatalkeun teh anu dihaj. Ari teu dihaja mah henteu teu batal. Misalkan ibu nuju heulai nya keur heulai cepus teh aya lalai misalkan asup keun we nya urang bari seuri ibunya ame teu pati tunu eta lalai nyeplus kana patuangan misalkan kana baham batal teu bu? Batal teu eta? Henteu teu batal eta mah dan teu dihaja. Kecuali ibu teh entos wae kitu teh ceplus aya lalai katahan ku laklakan diheungheum ku ibu teh katahan maneh sok cenah rek asup teu bisa diheungheum ari tos diheungheum teh leg we ditelan ku ibu batal teh eta? Batal eta mah da dihaja nya neuleun lalaina kitu wayahna gitu. Kada ibunya ieu teh anu dihaja. Teras kumaha upami haseup tah eta mah teu dihaja haseup sate misalkeun haseup pasakan teu dihaja nya kecuali nu dihaja diangseuan. Jiga rokok mah pugu eta mah rokok. Tah upami haseup anu teu dihaja model urang ngiplik sate atanapi di pawon urang masak dan teu dihaja ku urang eta mah teu batal ibu. Teras anu ngabatalkeun dina ieu kitab teh nyaeta utah anu dihaja ibu. Utah anu dihaja ari teu dihaja mah teu ibu misalkeun dina mobil ngeun wayahna upami tos utah lamun teu dihaja buburu bersihan kekemuan ibunya saepkeun anu aya dina baham teh gitu ulah aya ke bisi katelen lamun katelen ke batal. Kumaha cenah upami utah teu dihaja eta mah teu batal anu dihaja maksudna eta mah batal ibunya. Utah anu dihaja mah misalkan ibu teh kukurulingan neangan piutaheun misalkan neangan naon teh ucing lah contohnya ketika di depongan diangse-angse ku ibu teka borolo we utah tah eta mah batalnya da dihaja-haja yang utah neangan teh ucing coba baikna naon. Teras anu ngabatalkeun teh saurina ieu kitab nyaeta jima urang singkatkeun we ibunya. Ibu ngalakukeun hubungan badan sareng caroge dina waktu siang ibu sanes dina waktu wengi nya sok seueur salah kaprah cenah wengi oge teu kenging henteu wengi mah mangga batasna dugi ka imsak. Tah upami jima eta ngabatalkeun jelas. Bahkan ngodoanana ge ibu kudu 60 poe berturut-turut eta teh kiparat. Lamun anu jima siang aduh bahaya. Ngodoanana teh kudu 2 bulan berturut-turut 60 poe teu meunang eureun. Kaselang we sapoe wayahna kudu uwihan ti mimiti eta teh. Teras cenah anu ngabatalkeun eta saum teh nyaeta kaluar cai mani pikeun pameget kitu nya sperma anu dihaja tapi lamun akibat ngimpi mah henteu ibunya bilih kitu nya caroge ibu teh ngimpi saurna teh cenah ieu batal henteu eta mah da teu dihaja. Teras anu ngabatalkeun saum teh salajengna nyaeta haid nipas kangge ibunya haid sinareng nipas anu saterasna gelo jeung murtad. Lamun ngadadak misalkeun di dieu teh keur sareuri we ari atos narangkeun teh janjuna ge da geus pika seurieunana oge tapi si ibu eta mah kalkat tulu ya misalkeun seuri tah eta aya strip miring berarti tah wayahna batal
saumna tadi sebut gelo teh ya salajengna nyaeta murtad anu terakhir murtad teh anu kaluar tina agama naudzubillahi min dzalik. Kumaha cenah ibu upami tuang urang kaayaan hilap eta mah hilap mah da teu dihaja di luar kasadaran urang gitu. Bahkan saur Kangjeng Nabi hadihi ma'iddatu minallah jalmi anu hilap mah eta teh keur dijamu ku Allah salaresna teh cenah ibu. Tapi da ulah dihayang-hayang nya sok sanajan dijamu ku Allah oge kitu. Gusti cenah saum ayeuna mah abdi mah hoyong seueur hilap we cenah da moal jadi hilapna ge nya. Ari kurang di kitu-kitu mah da moal dak hilapna ge moal. Da teu bisa diakalan eta mah hilap mah. Tuluy kumaha cenah lamun urang tos emut tina hilap teh teraskeun we saum mah ibu kitu nya. Upami ningali jelema anu hilap wartosan. Heh, lain keur puasa. Cenah urang teh keur puasa ilak teh misalkeun kaselak da ngadaharna teh anu tararuas misalkeun sangu bulog anu kitu beasna teh. Kumaha tah misalkeun eta jadi leugegan kitunya. Jadi kasedak kitu lamun diwartosan tah eta mah leueutan heula duwi kaseep madorotna. Nah teraskeun deui jadi teu naon sok sanajan tos emut oge. Matakna lamun ngawartosan tengali heula bisi keur ngadahar sangu anu tararuasnya. Engke pa diwartosan jadi kaselak jadi leugegannya. Ke bahaya. Kira-kira pi bahayaeun mah eueutan we cenah ibu. Sok sanaos tos emut oge kitu teu batal eta mah. Ngeun dugi kaseep madorotna gitu. Ari tos saep madorotna mah ulah dituluikeun kitu nya. Teraskeun saum. Tah kadituna ibu eta ayat teh yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra saterasna wala tukmilul iddata. Sampurnakeun saur Allah jumlah bilangan dina sabulan teh. Dina sabulan teh nyaeta 30 poe ari bulan Masehi mah pan aya nu 28 nya bulan Februari. Aya nu 30 hiji. Tah upami bulan urang mah teu aya ibu anu 28 jeung 30 hiji mah. Aya oge anu 28 sareng 30 dinten. Saur Kangjeng Rasul asharu ari sabulan teh hakada wa hakada saur Kangjeng Nabi. Bari ningalikeun 10 jari. Hakada sabulan teh sakieu tamah sakieu jadi sabaraha ibu? Jadi tilu kieu gitu. Nya maksudna 30 ngeun saur Kangjeng Nabi au hakada wa hakada sabulan teh sakieu tamah sakieu bari ditilep tungtungna teh hiji ramona jadi 28 dinten. Jadi sabulan dina sasih Islam mah aya 28 sinareng 30. Janten Kanjeng Rasul sering pisan saum 28 dinten ibu. Tapi upami bulanah teu katingali hiji Sawal sareng tungtung Ramadan teh nya teu katingal. Ta eta maka kadituna fatakmilul iddata genapkeun jadi 30 dinten. Nya ari ku ayeuna mah da atos aya nu ngatur urang jadwalna nya ku pamarentah gitu. Jadi tenang we teu repot-repot urang kudu ngetang hilal ibunya. Da beres we sagala rupana kitu jadwalna ku pamarentah. Tamatak mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatan ibunya amin. Amin. Tiasa nyampurnakeun saum urang sareng rangkaian ibadah urang anu sanesna amin. Amin. Sareng mugia urang aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Mentang ibu Ramadan teh salaresna mah kedah janten bulan latihan kangge urang teh kitu. Latihanana teh sing mulus. Ameh urang engkeun dina bulan Sawal teh tiasa neraskeun latihan urang teh nya. Pertandingan urang ngalawan setan teh menang terus dina bulan salanjeungna teh kitu. Pan aya di daerah Batur mah lain riweuh kana ibadah ibu rariweuhna teh kana baju dula gue nya kitu. Karek puasa 7 poe geus kumaha cenah ieu nya gamis tiung sajadah cenah mukena kumaha ieu cenah. Karek 7 poe eta teh dugi ka riweuh eta mikiran baju dula nya tapi ka jeding biwir nyengsol waos kacaroge teh pan nya. Kakarek puasa 7 poe geus molotot cenah buru balanya mangpang pertengahan ieu teh geus tanggal lilikuran mah ripu engke pinuh pasarana ge tokona ge pinuh. Ari ceuk caroge ibu teh ari anjeun teh cenah arek nanaonan cenah lebaran teh arek mamer-mamer pakaian cenah arek mamer-mamer pakaian mah pake cenah tiung cenah bukakeun janela gibeg-gibeg sirah dina janela cenah kubanding ku keheul meureun kitu. Allahu akbar teu ka kitunya eta. Insya Allah eri urang mah moal aya ibunya. Ieu mah keur nyarioskeun ibu-ibu anu aya di Amerika. Ieu mah cenah sok kitu, ieu mah kitu. Keun we eta mah da ari dangdosan mah penting ibunya penting teu? Penting da kudu gaduh nya sagala weuteuh ari gaduh mah urang kangge meserna kitu. Ngeun anu leuwih penting mah nya eta ibadah
ibadah urang, saum urang, taraweh urang, ngaos Quran urang ta eta. Matak mudah-mudahan ibadah urang ti kawit dugi ka akhir masing aya dina panampian Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge engkina sing diwareuteukkeun deui satos saum teh ibu sagala rupina, hatena, jiwana, akhlak urang teh kalebet meureun dang dosana nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sakieu anu tiasa kasanggemkeun, hapunten tina rupi-rupi kalepatanana, laresna murni lungsur ti Allah, lepatna murni tina kabodohan pribados. Kalayan ditutup kedua akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.